Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, wabil khusus keluarga besar Bapak Ahmad Syihabuddin sebagai sahibul bait anu mana mantena nyuhunkeun doa ti urang sadayana kanggo kamaslahatan, keselamatan, kebahagiaan mantenanana sakulawarga oge putrana anu enggal keneh di angkadan nyaeta Jang Rian Muhammad Adam ka Neng Soniati Fajri. Semoga kedua mempelai ieu sing pinuh ku barokah dijikeun ku Allah Ta'ala dina kasayan ti dunya tug dugi ka akhirat ditedunan segala bubutuh ditebihkeun tina segala rupa bala serta dipaparinan turunan anu saroleh, dijembarkeun rezekina, dipanjangkeun yuswana serta barokah manfaat oge keluarga besar wilayah Danu anu kalintang dicintai oge anu kalintang dihormati, anu kalintang didoakeun. Mudah-mudahan sadayana sing termasuk jalma-jalma anu bagja, baik anu ngiring hadir linggih dina majelis ilmu, majelis sholawat, majelis istighosah, majelis zikir ayeuna maupun anu teu tiasa hadir, baik anu parantos kengeng hidayah maupun anu teu acan kengeng hidayah. Yakin pribados bahwa sadayana oge sagelo-gelona jelema tangtu hayang salamet, wani soteh kakarak asa rek sanggup nying harupan siksa ari bukti nama kapetelan kupetel sekarna oge rokok geus kekerempengan kakarak asa rek wani nying harupan siksa Allah kakarak asa kitu teh can ningali buktina ngaguruhna jeung sing jalegurna sarta panasna seuneu neraka. Tong boromah seuneuna mangrupakeun siksa nu lain siksana oge geus jadi siksa seperti sakaratul maut. Tong boromah pantar ka jalma doraka cacak jalma nu beriman ge moal poho najan ku ribuan taun nyeri na sakarat. Emut pribados dongeng anu kapungkur kantos didongengkeun ka sadayana geuning anu poho deui teh waktu Kangjeng Nabi Isa alaihi salam mantananana
ditaros ku kaumna dites saur sapalih kaumna gamparan ya Rasulullah parantos kauninga ku abdi sadaya tiasa ngahirupkeun anu maot nanging anu mau teh anu engal kene harita kereles teras weh diajak nyarios ku Kangjeng Nabi Isa alaihissalam. Panginten aidina hakikatna mah teu acan maot, panginten eta teh gamparan. Nah tiasa gamparan ngagugahkeun anu parantos lami atas ratusan tahun atau napi ribuan tahun tiasa digugahkeun ku paduka atuh puguh we dahon Kangjeng Nabi Isa alaihissalam tek we teangan ku aranjeun kabeh sugan aya kuburan anu pangheubulna teh umurna coba teangan lajeng kaumna milarian kuburan anu pang heubul-heubulna ceuk teh carita nenek moyang aya ya kuburan teh nyaeta kuburan putrana Kangjeng Nabi Nuh alaihissalam eta kuburan Sam bin Nuh. Cobi gamparan tak iya kuburan anu kalintang lamina tapi buka sabaraha ratus tahun sabaraha ribu tahun wartosna ieu teh kuburan Sam bin Nuh. Saksian ku sadarea tepak eta kuburan tepak mayit biiznillah ya. Mayit hudang aneh kalawan izin Allah piwarang kumaha gugah tah kusaha ku Kangjeng Nabi Isa alaihissalam kum biiznillah hudang anjeun kalawan izin Allah widi Allah udah gitu berai kuburan teh beulah segitu teh horejat gugah tah Sayyid Sam teh keprak-kepruk anjeunana rambut pudas cawukuk anjeunna janggotna bodas padahal numutkeun riwayat Sayyid Samah da waktos ngantunkeun teh teu pernah bodas rambutna sareng janggotna teh tapi harita bet bodas lajeng uluk salam ka Kangjeng Nabi Isa alaihissalam sampoyong mayun ka Kangjeng Nabi Isa alaihissalam dilalajoan ieu ku sadayana kaumna bengong sadayana keanan dek nanya kami teh kasalira teh asalira teh saha teh ai teh abdi teh ya Rasulullah pun Sam pun bapak teh Kangjeng Nabi Nuh. Oh salira teh Sam teh sumuhun lebih salira tos sabaraha tahun tingantunkeun dugi ka hiwari teh sekitar 4.000 tahun. Ari eta kumaha numutkeun sakaterang mah salira teh waktos ngantunkeun teh
kabungkur numutkeun riwayat berita salira teh gaduh rambut sareng gaduh janggot henteu bodas tapi nah ayeuna bet bodas nemewe bodas teh sono teh namanya kumaha nemewe waktu salira nyaur ka pribados kedah gugah pribados teh reuas panjanten teh kiamah teh so tatina reuas pribados nah itu ngadak-ngadak janggot janten bodas namanya padahal teh kawin teh mah henteu nyangki teh panjang teh kiamah panjang teh gugah teh atina kubur gitu kayak keanan dek naros ka salira kumaha tentang maot teh kumaha anjeunna ditaros maot teh reupkeun kerai pias gamparan ya Rasulullah tong naros eta dugi ka kiwari nyeri na sakarat tiwit dugi ka ayeuna atas 4000 tahun eta ku karaos keneh halah ieu teh jalmi nu salamet ya jalmi anu salamet kumaha jelema nu cilaka lain siksa nyerina sakarat lain nu salamet teh kitu bakal karasa nyerina sakarat ya jadi urang sadayana siga wani kana seuneu pangeran siga ku kebedogongan urang ku kebodohan urang teh nepi ka wani jeung hareupan seuneu Allah pangna urang embung ngaji pangna urang tembong orat pangna urang wani nyaritakeun kagorengan batur ngupat simuat bohong nipu maling pangna urang wani ngalalaikeun ibadah teh jeung sabangsana eta teh bakating urang teu nyaho kana siksa nu sabenerna ari geus nyaho mah moal tong borom aku siksa bat ku lapar ge urang ngoronang ya teu dititah oge neangan dahareun tong dititah tong diwajibkeun neangan duit mah dan keke hidang sorangan kukurubukan mah beuteung da ngoronang ya neangan duit ya teu hasil nginjem nu mere maling terusnya hideng nu kitu mah teu kudu dititah teu kudu dihadisan neangan duit mah beda jeung nyar ilmu lamun teu dihadisan teh salat mah mun teu aya Qur'anan teh datar hayang ngagugu ari neangan duit mah teu kudu di Qur'anan teu kudu dihadisan da kieu ngoronang ku maneh leres henteu naon sababna da karasa langsung ya beda jeung seuneu akhirat seuneu akhirat mah teu karasa langsung lamun kitu mah begitu harita tembong orat harita jol panas kitu tah wah moal ayeuna wani nah teu tiasa upami kitu we ku Allah teh dikeresakeunana gampang wae keur Allah mangan Allah teu menghendaki kitu ya padahal mun sina kitunya ku pangeran teh teu bisa mun sina kitu da lain urang pangeranana ge Allah mah midamel sakersana kumaha aing we cenah cek Allah teh ya la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun teu bisa diprotes Allah taala mah tentang segala rupa perbuatan Allah teu bisa diprotes kumaha Allah we beda jeung urang ai urang mah ya bisa diprotes tina gawe urang mah ai tina padamelan Allah mah teu tiasa diprotes da sagala rupana nu Allah atuh padahal Allah taala kawasa lamun kabeh dihidayahan Allah parantos ngajelaskeun dina Quran walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in
Allah Ta'ala ngadawuh walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha, lamun kami ngersakeun, lamun kami hayang sakabeh awak-awakan sakabeh manusia kabeh jin ku kami diberi hidayah kabeh sina bagur kabeh sina jadi ahli ibadah kabeh kawas malaikat. Mun kami hayangnya gampang baik, walakin haqqal qaulu minni, tapi geus terlanjur basah. Kami geus nangtukeun dawuhan kami geus leuwih ti heula, ikrar kami lebih tiheula, la amla anna jahannam cek kami tiba heula keneh kami ngadawuh kalawan dawuhan anu qadim, aturan anu lebih tiheula kami nyen aturan bahwa kami janji rek minuhan neraka jahannam minal jinnati wan nasi ajmain, ti golongan jin jeung ti golongan manusia. Tuh pinuh gitu jahannam. Neraka teh pinuh ku jin ku jelema teh pinuh. Matak urang kikieuan ge ieu keun bae katirisan keun weh urang ayeuna linggih dinu kotor keun wae moga-moga sadayana sing salamet tina neraka Allah. Urang teh ieu teh melaan hayang salamet tina siksa Allah pangna kikieuan teh. Ya, heudah atuh da moal salamet tina siksa Allah ieu. Lamun teu amal soleh mah ta ieu teh jumlahing amal soleh. Ari amal soleh bisa ditarima nate lamun make ilmu tah ieu teh jumlahing teu neangan ilmu usaha sangkan amal urang boh nu ayeuna boh nu engke aya ilmuan supaya diterima ku pangeran, sabab setiap amal anu teu make ilmu eta la tuqbal, moal diterima kabehanana. Segan we teu urang nambahan ilmu pengetahuan moal calik dina pangaosan teh bab naon we da geuning lega teuing bodona urang mah lega teuing bodona mah atuh da kumaha mun rek dipapai ti mana heula da susah nyeun hancana oge. Kudu ti mana heula ieu teh. Aya entukan ilmu profesor nyaho tapi saeutik aya ilmu TK teu nyaho deui. Rupa-rupa pribados teu nyaho kana ati jelema matak wayahna we tong protesnya ngabahas kumaha pribados we. Kena syukur teu kena kajeun. Da keur pribados mah teu fardu ain henteu ngabahas teh. Kajaba lamun urang ngaraos prayogi eta mah majelisna sanes deui, urang gaduh nu teu hartos sok ya ngahaja sumping sok tuh melalui serat sareng sabangsana. Kita amal soleh teh teruskeun ku urang tong direret ku urang tong di kuping tong balawanan jalma-jalma anu ngewa ka urang nu ngagorengkeun akhlak jeung amal urang ieu nu ngagoreng ka urang naon sababna da beda situasi batur jeung situasi urang. Bawa batur mah pangnang nyalahkeun ka urang teh geus pararinuh ku ilmu meureun. Batur mah geus saroleh urang mah kudu ngarumasakeun maneh rumasa bodoh keneh abdi mah pangna ka ditu ka dieu diudag teh lantaran rumaos abdi teh bodoh. Lamun abdi nyirekam wae di bumi rek nepi ka iraha ari bodoh abdi. Sementara abdi teh nyingharupan ajal teh duka sabaraha jeungkal deui. Najan abdi ngorak keneh bujang keneh parawan keneh so da hari maot mah geuning teu ngatur aki-aki jeung nini-nini henteu teu aya prosedur maot eta kudu aki-aki jeung nini-nini teu aya no orok oge apan orok keneh sakitu lobana nu mararaon
ku ayeuna kitu urang teh boga rasa iman, percaya ke akhirat, percaya urang teh kana alam barzakhiyah engke teh nu bakal nyaangan urang dikubur teh tah amal soleh urang, ladang maca Quran urang, ya ladang amal urang, nu matak genah nu matak tenang dikubur teh engke teh di antarana teh ayeuna ari amal nu pang utamina teh nyaeta thalabul ilmi, milari ilmu. Ngan nyarangan ilmu teh waktuna aya dengan ilmu mah beda jeung salat tos dibahas ti payun di palih mana caket ti dieu da engka pungkur di caket ti dieu kan di palih mana lieur pribados maka dieu teh banyak ka mana nguriling ban serna ge tuh lieureun kantos dibahas pan ti payun. Nyar ilmu mah kitu rek janari kabeh alus, malah urang mah geus jadi kanikmatan deui da urangna nyaho ayeuna mah yen waktu janari teh waktu diijabah doa, di samping teh kuring hayang bisa ngaji teh deui kuring teh rumasa jelema loba kahayang, loba kasieun boh urusan dunya boh urusan akhirat, boh keur pribadi boh keur kulawarga boga anak rayap teu sieun cari laka sieun dunya na teu kahontal akhiratna sieun cilaka hayang saroleh tuh ngadoa na dina saat ijabah tuh komo airek niat ngadoakeun muslimin muslimat mah urang nyaho yen salik dina pangaosan teh geuning leuwih utama tibatan salat 1000 rakaat, tahajud mah sunat, teu tahajud saumur hirup moal matak doraka, ngan lamun teu nyar ilmu doraka tuh ya. Mun bisa mah nu sunat dilakonan nu fardu dilakonan, mata pribados nyarankeun lamun angkat ayeuna ka dieu urang tos kulem najan koreja teh jam 11 ya salat tahajud heula jam 11 ge. Ai tahajud mah teu ngatur jam 12, pokona asal reup urang kulem ya korejat jam sabaraha jam 10 salat tahajud heulanan. Memeh angkat ka pangaosan teh ya. Sabaraha rakaat we kumaha mampuhna urang, kumaha hayangna urang teu, kumaha ayana waktu. Hayang weh 20 rakaat pe 20 rakaat mending ngagebeg gitu. Beda jeung ditawaran duit antara 2.000 jeung 20.000. Kita mah hayang 20.000 hayang 2.000 20 tuh. Lu jo nyeropot lumpat hejo da gitu dai sipi duit mah sinaon gitu mah gitu teh ngaranna teh matre. Ngaranna teh matre so cik atuh matre teh kayaknya kana ganjaran lamun 2 rakaat jeung 4 rakaat gede mana ganjaranana, lamun jeung 20 rakaat nah teu hayang ganjaran nu panggedena teh kana ganjaran teu matre so. Ini kali duit matre mana hejo tong boro anu 20.000 disawer ku duit 100 perakan ge balaan sirah bencenur. Nah di bawah ngaji mah da lelengutan wur di awuran 100 perak balaan sirah bencenur da. Rantos dijelaskan kamari waktu di Dharma Raja di Dharma Raja iya ku aya di radio tuh terus dijelaskan ya terus dijelaskan bahwa calik sarang hayungan para ulama teh ngiparatan dawuhan Imam Atha 70 riungan dina pangangguran jeung kaheureyan. Lumayan orang teh minang ting lalajo film orang teh
ya minang teuing riungan nyaritakeun kagorengan batur atawa nyaritakeun dunya jeung dunya weh tuh anu teu diwenangkeun ku agama ya anu diwenangkeun mah pek teh teuing nu teu diwenangkeun ku agama akhirna pano nyeseg ku dosa ceuli nyeseg ku dosa letah bibir nyeseg ku dosa kumangi paratanana diantarana linggih dina pangaosan linggih sareng para ulama sakali weh ngiparatan 70 kali ngariung dina kaheureuyan jeung pengangguran tuh lumayan mata lamun urang beuki rumasa seueur dosa beuki kudu sering urang teh ngariung kikian teh da rumaos abdi mah seueur teuing dosana aya abdi bade maot teu aya maot lamun nyandak dosa meureun abdi teh cilaka teh hayang engal-engal kengeng pangampura. Malah dawuhan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anu wengi kamari diuningakeun ukur sapotong anjeunna ngadawuhkeunna kieu innar rajul la yakhruju min manzilihi wa alaihi minadz dzunub mithlu jibali tihamah. Hiji jalma keluar ti imahna waktu keluar ti imahna dawuhan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mangul dosa sagede jeung sa jumlah gunung-gunung nu aya di Tihamah sing jauh ngiring gitu di Madinah Tihamah teh gunung-gunung nu aya di Madinah tuh maju ngiring tuluy manehanana ngadenge dina pangaosan nasihat yang ulama fasami al-alim fakhafa waraja'a wastarja'a waraja'a an dzunubi tuluy manehanana begitu ngadenge pangaosan ngaleket teh hatena tuluy boga rasa rumasa tina sagala rupa dosana tuluy manehna istighfar tobat tina sagala rupa kasalahanana insarafa walaisa alaihi minadz dzunubi syai' manehanana begitu balik ka imahna dawuhan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sababiah wasilahna ngiring pangaosan begitu balik ka imahna nu tadina ngaderet dosa manehanana sejumlah gunung-gunung nu aya di Madinah nu ngajarung ngiring harita teu kebul-kebulna acan tuh ladang naon ladang calik dina pangaosan asal dihayati ilmuna begitu nguping ilmu teh kasupkeun kana mana digayem ditereuy sina jadi kulit jadi daging tuh sehingga tumbuh dina manah urang rasa risik ku siksa Allah rasa sieun ku ancaman Allah aing tingongkoakna pikeun ngongku poho jeung poho ka pangeran teh nah ari Gusti teu poho ka aing meresihan hirup ngajag-jagkeun aing masihan rezeki tuh ngawaraskeun aing nah ari aing bet poho jeung poho ka pangeran teh tuh geus kitu tuluy mikir ayeuna mah rek milu jadi ahli pangajian tuh weh milu jadi ahli pengajian padahal tadi keluar timah teh sakitu ngajungiringna dosana teh balik dina pangaosan model kitu bus ka imah teh geus teu boga dosa sakeprul-keprul aca alhamdulillah numawi dawuhan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fala tufariqu majlisal ulama umat tong ngajauhan riungan pangaosan para ulama sabab fa innallaha azza wa jalla sanyana Allah subhanahu wa ta'ala lam yakhluq ala wajhil ardi turbatan Allah teu ngadamel
di muka bumi ieu tanah akrama anu leuwih agung leuwih mulia min majlisil ulama tibatan riungan pangaosan para ulama. Jadi riungan pangaosan mah teh ieu jalan teh ku Allah didamel ke tanah anu pang mulia-muliana teh ayeuna teh. Mun ieu jalan raya dipake acara dangdut, dipake acara band, dipake acara dompret. Hah? Iya mal barokah, mal barokah ieu jalan teh. Bakal jadi penyakit ya. Jadi laknat Allah Ta'ala. Man lamun ieu dianggo pangaosan saketika ku Allah Ta'ala dihargaan eta tanah, eta tempat, ieu bumi nu dianggo pangaosan ya. Insyaallah urang najan lain sahibul ber dianggo lalinggih nu pangaosan insyaallah ya ieu teh ku Allah diselir jadi tanah nu pang mulia-muliana Allah Ta'ala. Jadi urang linggih di dieu najan dina tanah ngebul teh urang teh linggih dina tanah anu pang mulia-muliana mungguhing Allah Ta'ala. Kitu dawuhan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tuh. Terus ku urang ayeuna wa nepi ka akhir zaman dina hiji riwayat lan tazala ta'ifatun min ummati, dina sapalih riwayat la tazalu ta'ifatun min ummati, teureun-eureun nepi ka poe kiamah bakal aya sagolongan ti umat kami anu zahirina alal haq, anu terus melaan kebenaran. La yadurruhum man khalafahum, setiap jalma nunjulayaan kamaranehanana mau digubris tematak jadi madarat ya, tematak jadi penyakit, tematak jadi stres kamaranehanana. Sakur jelema anu goreng kamanehanana, nu mitnah kamanehanana senyum we ieu mah lempeng we tuluy. Digorengkeun mangga, dipuji da teu hayang dipuji teu, difitnah heg teh teuing tuh, dianggap salah keun bae da pada boga otak sararea oge ya. Anjeun boga ijtihad, kuring boga ijtihad gitu, dikitukeun dikieukeun diajar. Ieu jalma anu kenging pujian ti Allah ti Rasul bahwa nepi ka poe kiamah teu anu kenging pujian teh aya taifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum, bakal aya sekelompok segerombol ti umat kami anu tuluy berjuang dina waktu hirupna melaan hak kebenaran di muka bumi ieu ya, tanpa ngareret jalma anu nyulayaan kamanehanana. Kenapak tah jalma nu nyulayaan teh teu matak ngamadaratkeun tah kamaranehan nu nyulayaan teh, digorengkeun dikitukeun dikieukeun teh teu punung ha. Beda kadang-kadang orang lamun aya nu ngagorengkeun teh sok hayang eureun ya, oh da dipitnah wae dek eureun we teh, da digorengkeun wae rek pinah we kitu. Anu kitu mah FSMR, nah gitu mah kudu marake kutang lalaki ge. Orang komo jadi ustad, komo lamun orang jadi ajengan gitu, dina nyebarkeun hak jeung kebenaran tuluy urang loba kasieun, loba karingrang tuh, di mana aya anu ngagorengkeun saeutik naon da loba nu ngagorengkeun dek liren we ngaos teh gitu. Rek ka mana atuh Pak Ustad bade ngali? Mangga ngan anggonya ieu kutang. Anggo ye owner tong anggo sorban deui awon teu, tong anggo lancingan siga pamaget ari kitu mah teu. Aya nu kitu mah da kalakuan saha istri ngakon lipen setip begitu nya.
ya seueur di antawisna gitu para ustad anu laporan di Bandung nggak beribados ya seueur terjadi dina nyebarkeun agama teh sok terjadi gitu, terjadi masyarakat teu satuju, terjadi gitu aya nu mitnah aya nu ngagorengkeun nu ngagosipkeun jeung sabangsana tuluy dadak-dak bade liren tina perjuangan agama melaan hak jeung kebenaran, padahal eta teh mangrupakeun proyek urang di mana aya reaksi teh tah berarti obat naon terap sebenarnya mah ya lamun aya reaksi obat kumaha terap rek reaksi nanti ditu teh narima rek reaksi na ditu teh nentang geus nerap eta teh pang nentang ge ya geus dikaji ku pikiranana ngan ceuk pikiranana kakara kapanggih ieu teh sulaya ceuk pikiranana ngan ku mikirna oge eta teh geus nerap berarti kata-kata orang teh didenge geus didenge di pikiran ngan sulaya cek pikiran manehanana keun kakarak nepi ka dinya nu penting obat urang geus kumaha geus terap hitung-hitung imunisasi imunisasi sok hareeng heula budak nya laras ngan ke kumaha cageurna teh hubul cageurna teh kebal gitu ya madak di mana ayeuna urang tuluy nganasehatan jalma dakwah ngajak ka jalma kana jalan hade tuluy teu katarima ku pikiranana sulaya jeung pikiranana tuluy ngagorengan ka urang teh terap naon obat gitu ibarat di imunisasi tuluy are ngan engke di mana cageurna insyaallah geraha so mal balik deui macet tuluy we dina hidayah teh maneuh matak urang sing sabar sakumaha wasiat sahat Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anu kagenep teh wa khairul ghina ghinan nafsi nu kagenep teh wa khairul ghina ghinan nafsi ari beunghar anu panghade-hadena teh nyaeta beunghar hate jadi ku beunghar hate mah kaladangan segala rupa ge tong boro masa urang anu ngagorengkeun salam dunya ngagorengkeun ka urang anger we gitu senyum we da beunghar hatena lega teh hatena teh teu picik urang kapeung imah lega tapi ati picik mobil loba ati picik duit loba ati picik tanah lega hektaran ati picik asa sumpek di mana manggih masalah saeutik oge ini geus stres sirah jol dibengker so belum aya oskadon asupkeun aya naon we obat penenang so asupkeun segala diasupkeun so teu bisa hees dek hees teh kudu ngadahar obat tidur ieu loba kejadian kitu tuluy stres aya migrain teh tuluy make jeung cenah bejana darah tinggi tuluy stroke jeung sabangsana teh ieu tina sababiah ati sempit tina naon ati sempit ari ati sempit mah ieu dahar jeung cokor sapi ge aku mah ada sempit atuh atina imah lega teh asa sumpek teh gaweana teh ceurik jeung ceurik we aya nu sumping sanes hiji dua kapribados datangna ge make baby band nu nganggo BMW anu nganggo jelema-jelema beunghar baru ka pabrik anu miliarwan teh miliarder teh aya datangna teh ceurik anu kedua loba teuing duit pantasna eta lamun geus monggo mobil kitu senangnya tong nyarita kitu ieu mata kasadayana ngawartosan ulah ngukur kasenangan ku harta ulah ngukur kasenangan ku bana bohong ieu nu beunghar senang teh bohong eta mah sasangkaan wungkul Allah taala ngabagi senang jeung ngabagi susah teh rata kanu beunghar dibere kanu miskin ge
dibere tukang beca ge ya dibere urang tukang ngarambet urang jelema anu sepeda ge teu boga imah ge ngontrak keneh bari butut bari nepi ka kiwari can kabayar keur mayar kontrakan teu dahar ukur bisa ejeng uyah geus sakitu tah kade ulah boga rasa urang abdi mah ya jalmi susah ulah nyebut susah wungkul tanyakeun da aya senangna tanyakeun kana diri urang ulah sok ngeuweuhkeun nikmat ti pangeran ya bilih bendu eukeur mah eukeur ku Allah teh disangsarakeun di dunya kata mah di akhirat Allah taala bendu naon sababna sok nyapirakeun nikmat ti saha ti Allah ti saha eta teh bisa dahar teh aya bisa hirup eta bisa dahar sangu wungkul we ti saha ti Allah lamun ayeuna rezeki ti Allah nu dianggap ku urang saeutik alias disapirakeun kira-kira Allah nu masihanana rek raoseun tah kitu urang kayak geuning urang mun barang bere ka batur tuluy teu ditarimakeun ku manehanana peda saeutik urang cadu aing hayang mere deui leres tapi aya ditarimakeun mani disuhun dibere baju urut urang oge hatur nuhun najan mungkin ditukangan urang ku manehna teh ieu keur elap tapi aya hareupeun urang manehna bisa nerimakeun mah komo make jeung dipake ka tembong ku urang teh hayang mere malah mun boga mah nu leuwih alus teh eta geuning si anu mah dipake tuh urang teh hayang mere deui ka manehanana leres henteu tah ulah nepi ka terjadi eukeur mah eukeur katamah-tamah eukeur mah eukeur dahar teh ukur jeung hulu peda jeung cokor sorangan kata mah Allah taala benu ka urang rek kumaha milih anu pinter boga pamajikan teh insyaallah ari alam kiwari mah da rata-rata palalinter jang bodoso teh dina agama palalinter sakumaha dawuhan Allah dina Quran we Allah ngadawuhkeun jelema teh lolobana mah ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya lolobana mah cenah palalinter urusan dunya ngan urusan akhirat cenah pararodo palebah dieu urang nu jadi lalaki wayahna kudu ngarti buru-buru urang ngaji di mana kebenaran manggihan awewe teh bodoh tah euy proyek urang teh kudu berhasil urang ngadidik pamajikan tina bodoh jadi pinter tuh kumaha carana ulah sautak saeutik ningali pamajikan salah tuluy digapret ulah tak eutik tuh gerbeg ke pamajikan teh tak eutik ulah atuh jadi ujang siga nu edan meureun lain kitu jang lain kitu kudu atuh pamajikan abdi kieu aing menika di papatahan teh salah we apan ujang teh kudu rumasa boga pamajikan teh lain wali boga pamajikan teh lain ulama tapi jelema awam jelema bodoh kawas maneh we ujang ngan jelema masuk asa pinter asa bener sing inget di mana ningali batur salah ngeunteung heula ai urang sok salah tara lamun urang sok salah tah urang ge sarua perlu dikoreksi perlu diomean ngan dongeng ayeuna kabeneran pamajikan keur salah seingat pamajikan jadi kawin ku urang teh lain ulama lamun ku urang tuluy ayeuna di peresan tuluy pamajikan tuluy dijejeleh tuluy eta urang teu adil ngaranna lain kitu didik nu tadina bodoh jadi pinter ya nyata atuh da goreng bibir ka salaki eta sok didik kake ulah keur harita ulah keur ngamek ai cara ngadidik kudu nyaho kudu keur leah kurang lah sok bari diusapan ya dongeng kurang teh ya dibawa dongeng so anu mana dongeng itu nasehat ke manehanana kira-kira teu mampu sok meser kaset anu ngabahas bab eta gitu nginjem leungeun gitu teu mampu urang mah
urang usapan we ngupingkeun api-api jeung urang bari nya urang ge ka sarua butuh ku nasihat agama nyaritakeun bab salaki teu ka pamajikan asalaki peureun kita kabahas naon disebut nusuz naon disebut goreng kasalaki nu matak ngagugurkeun nafkah kitu gege jauh sadar sorangan teu perkara ku urang diperkuat gitu bari diusapan disiaran gitu diome ke orang teh ti luhur nepi ka handap teh diome dikucumel we ke orang ieu tong boro mah ka jelema tingali singa tukang sirkeus eta singa diome dikucumel diusapan diciuman tingali nu ngukut anjing herder ayo ditumpahkan merasa kasih sayang rasanya da tuh waniun ngegel da kadunungan sebenarnya mah salaki nusok ayeuna pamajikan loba nyegag eta teh kurang ome kurang ngucumal eta teh sanes heureuy punten sami dongeng mada pribados ge sami boga pamajikan teh lain seorang ulama lain seorang wali lain tangtu kadang-kadang pikiran berbeda itu mah pikiranna alam duniawi pibaros alam ukhrawi teu anu can ngarti mah kana alam keakhiratan tangtu mungkin salaki teh teu galib jeung batur teu umum jeung batur mungkin mimiti mah nyegag gitu sihungan gening pamajikan teh sihungan gitu tidinya sok ke urang teh buru-buru sing alus gumeh gak dikucumel we didinya bu saya nasehat bulus dongeng batur we dongeng sahabat dongeng istri-istri para wali didongengkeun padahal urang teh rek nasehatan manehanana nyaritakeun mah dongeng batur teu dibahas ka gorengan pamajikan mah nu goreng adat teu dibahas engke ge ngagirok kitu ge ngadak-ngadak ka aing teh bet kieu ieu teh begitu datang sor cai kitu urang ge sarua geus kitu mah tuluy urang ge dikucumel teu tak ibu-ibu nya biji urang boga salaki goreng adat teh eta teh kurang kucumel eta teh kuduna teh song cai ngaleueus gitu Pak bade ngebak ku cai haneut bade kumaha lene ngalene ka salaki teh sok pencetan gitu diusapan sok celengok cium tuh nyarios heuk tambahan ku sayang bagus kolot nya ini asa teh para rantes gitu ini asa nganyar-nganyari justru ku nganyar-nganyari sok indah ku nganyar-nganyari mah aya anu kebiasaan mah tara indah tara da geus biasa anu sok indah mah nu nganyar-nganyari gitu gara-gara kitu tah ibu-ibu kajian urang ayeuna geus sepuh ge sok lene ka salaki teh tah Pak bade tuan gitu suara teh dilembut-lembut ieu mah salaki datang-datang cik mah aya cai nyokot teh kayaknya ku sarangan kumaha bapak teh lapar tuh geus dimasakeun di dapur tuh teh kumaha atuh da teh cik mah mangka diekeun piring ieu budak yeuh ya subhanallah coba loloban nu kajadian kitu ya kusabab salakina teu dikucumel jadi salaki teh asa jauh jeung pamajikan teh asa teu dipikanya mata kejol weh neang papanggih jeung awewe anu katembong siga nyaah ka urang lalakinya ya urang teh jual belok urang teh kadinya boga duit utak-utik jual disempilkeun sawareh keur anu kitu tuluy we hayang ganti pamajikan kitu lamun teu hayang tamah hayang ganti teh eta teh bongan urang ibu-ibu kurang kumaha cenah kurang kucumah
Urang teh ulah sibuk teuing ku budak. Aya saatna budak kajeun teuing aya salaki mah budak dihapekeun heula ke urang teh. Tuleng cuma salaki. Bari sok gabru ku urang teh. Pah bilih bade dipencetan gitu. Sakit apa atuh sayang? Gitu lamun salah kita meureun baeud tak urang teh hibur pagaduh masalah naon tara-tara ti sasari mamah mah ieu teh sok asara ruas kitu aya naon ieu teh sok asara ruas ci sok palai naon gitu sok atuh sayang bicaralah please dah sudah urang nu jadi salaki lamun pamajikan kitu eta teh ngamalkeun anu penting ayeuna ulah kaget ulah ngadak-ngadak urang kaget mama aya mama kasurupan ulah disangka kasurupan lain gitu buru-buru disambut di ke urang ku lalaki gitu namun ayeuna cek pamajikan tuh Pak palai dipencetan itu oh iya dong gitu atuh sok atuh Pak pencetan bukain dong bajunya gitu sok sina dibuka raksukan teh keun sina ku pamajikan da pamajikan teh atoh muka raksukan urang teh kawas urang dipangbukakeun baju teh atoh nu matak ulah sina dibuka ku saray kumanehanana nya kitu pangbukakeun ku urang tuh nya tos sideng cenah atuh da utamana syukur aya geus sideng mah utamana teh leuwih indah dipangbukakeun daripada geus buka sorangan. biarin gitu. Lamun nah ieu teh teu mangmukakeun wae sok urang teh dirayu godain dong Pak nah gitu sina digoda urang teh gitu murukan teu indah eta teh ocon jeung bojo ocon jeung caroge masya Allah ganjaranan wah geus bener lain ngaji wae nu mata gede ganjaran teh lain besok seueur terjadi teh sabab hiji jeung salaki jeung pamajikan teh sok jauh jadi merasa jauh kadua gaya berbicara henteu kitu gaya anu memang menarik perhatian gaya nate naon gaya nu matak dingin gitu nu tadina keur hot oge jadi teu tulus rek hot teh teu kadang-kadang salaki mah geus sono ka pamajikan aya barang datang ka pamajikan gitu kumaha pamajikan bantu senam hayang disambut salaki teh hayang kumaha we ditanya gitu ieu lain teh kaop cicing kumaha atuh da atuh tadina geus burahi gede ge laket teh deui seueur terjadi keluhan ti kaum ibu da abdi mah tarahoyong teh meureun we teu aya nu ngagoda nah kadang-kadang punten sanes awon sangki ka kaum ibu kadang-kadang sering terjadi tuh nu boga salaki tapi ka batur mah sok resep kalalaki nu sajen mah sok resep najan teu bogoh aduh resep gitu ningalina kadang-kadang sok aya terjadi seperti kitu naon sababna sabab kehidupan jeung suami di bumi dingin jadi akhirnya dirobah ulah sok dingin jeung pamajikan jeung sadaya mah kudu hot-hotan kudu naon harus teu
Lamun jeung lalaki lain mahram jeung istri lain mahram tah eta kudu dingin. Ieu mah lain sok dibalik teu da. Ari jeung salaki tara make lipstick wedak tara dipake seseungitan tara dipake nu dipake teh kutang anu geus ditalikeun teh cangcut anu geus ngamai teh anu geus loba bolongan teu. Subhanallah aya baju bari tidur anu geus 5 tahun kaliwat teh gini Masya Allah anu geus rarenyah teh rarenyah bari sing kariju teh so kumaha huntu tara disikat hareupeun salaki teh aya dahar jeung jengkol atuh kumaha. Hari ngaliwat ka salaki tara sopan butak gitek pret hitut hai jadi dianggapna teh naon salaki teh lain kita jeung salaki kudu kawas bobogohan jadi bobogohan teh kudu tuluy we aya akhlak bobogohan teh kumaha keur bobogohan anu serba indah teh tina kata sareng gaya sareng sikap gitu kumaha sok terbalik ai keluar di mana bade ka pasar bani bana dek papanggih jeung lalaki lain mahram sesengitan segala dipake baju nu panggayana dipake lipstick tuh dipake wedak dipake segala kaca soca dipake selop dianggo eta teh rek papanggih jeung lalaki lain mahram rek kaonangan naudzubillah teh geus salah ari ngomong jeung salaki masyaallah teh sirikna masih aing insyaallah ari ahli pangosan moal ngan najan teu sia aing omat ulah sok dingin jeung salaki mah kudu aya daya tarik gitu senyum imut ka salaki gitu mah gitu mah teh kalau kehulanan mah tuh kita nyebut siapa mah ka dia kela tuh ieu kagok tuh sanes kitu mah buru-buru lompat apa sayang nah gitu lalaki kayak mimitirnya mungkin kaget tapi dah sebenarnya mah indah dikitukan ku pamajikan teh ku orang tadi bawa ocon ulah serius ting ieu mah hareupeun salaki aya serius ane prokes kieu hareupeun salaki teh hareupeun salaki mah lain budak teh kumaha ayeuna teh apaan geus libur ayeuna teh meureun-meureun mun sawa tu adina meureun di sakolakeun tulangku kumaha bapa we mah geus atuh ayeuna mah tong ngobrol jeung bapa jeung gelas kayaknya kudu dosa begitu dina telepon segala rupa teh kudu make gitu aduh kudu memikat tuh kudu ngolo kudu ngarayu tuh da urang teh bro harta teu bisa boh ka pamajikan boh pamajikan nyenangkeun salaki da sebenarna mah tuh dah hese atuh hese sik atuh kata-kata mah kayaknya diukir kata-kata teh 1 juta kata ku urang dikaji keur nyenangkeun nu jadi salaki nyenangkeun nu jadi pamajikan kitu karena teu assalamualaikum mah kumaha damang teu alhamdulillah sehat gitu duh bapak teh rindu padahal teh rindu teh sih bapak teh rindu teh
kan baik ulah kapangi we pura-pura urang sing bisa enggak sok lalajo film urang tapi nah tingali trik bintang film hari peribadas masuk di guruan peribadas bintang film teh oh gitunya aduh ini arah rendah gitu cik kurang cobaan anya we endah itu percaya iya mah lain ayo nelpon jeung pamajikan jeung salaki mah kumaha mah cager mah cager bapak dinya cager nah hari nelpon jeung batur lalaki lain mahram gitu bu mau tanya apa pak aduh mau tanya apa milik lembut teh punten tanya punten itu hal anu memang teu dipikar Allah ku Allah ku Rasul teu dipikar Allah teu kenging dina nyarios terutama nyarios ayeuna ka lalaki lain mahram punten ya ya peribados oke sering ya kajantenan sering peribados masihan nasihat dina telepon beda lalaki jeung istri beda ada istri mah kalau laki jadi fitnah ai lalaki maka istri jarang jadi fitnah ya mun nyarios lembut komana ya tapi istri mah mun nyarios lembut da lain atuh da menggoda atuh da menggoda atuh dicekal telepon teh jadi salah ya jadi salah itu dicekal telepon teh nah itu ngorek milu ngomong teh berduaan unguk kan berduaan cuma kita beribadah ningali truk di Sumedang ting truk sahatah ya, biar tilas tapi raos ayat gitu bener dah eta teh kusabab di nikmati jadi hirup urang teh kudu di nikmati imah nulutik kudu di nikmati rezeki saeutik kudu di sabriji ya. Geus jam sabaraha?